nyawelan pangantenan is asep nurendengan satos kadi akadan mugiking kabajaan nya gara-gara pangan. Halo kan ambe kecap penting odong nyuhat nya gara-gara gerak pun besan nya gara-gara paer nya gara pangjewer mugi kenging kabajaan yuswana mugi panjangkeun rezekina mugi jambarkeun darajatna dilurkeun dunya darat bajejakeun pamugi ieu jamaah pamugi ieu panganten mugi ku Gusti ijabah tiasa angkat ziarah nya gara-gara kasep gelis ka Mekah sareng Madinah halang heuing di jaromat parehuma di Cisitu sing eling papada umat ngalakonan nu lima jaka sembung bakal dong nyambung daun gedang cenah cing mama daun kuring para marmotna mencar ka taman lamun urang bade maot anu mawa naon tangkal tadi daun tangkal naon tangkalanang nampake tulak kagaris anak meri jahanam nu keur ngagolak nyawisan nutara jaka sembung gua golok nggak nyambung biraga diberi kasolat tangkal deui tangkalanang nampake tulak kagaris anak merat jahanam nu keur ngagolak nyawisan nutara bahad ngala buhad ngala nek kesana nek ngala neik naon odong ngala ibu ngejeng nangka malah beunyeur pakaianan rumaos odong malah nyuruh ngejeng mata malah betul ayah siap cangkur ilang kasih emot ke cangkur ilang cangkur ilang entap di nadang kai odong minang ya gara-gara panganten sepini tetap paham Cipalang Cipangayaman Cimanuk bari gede rek mulang ka Mamelangan odong teh urang panjaleran sok bilih terpendat ulang jadi sedih kaheula leuweungan ya kunaon odong leuweungan bari ngantun ngapaina pae ka bonohui tileuyan andi kantun iraha patepang deui saninten puasa saninten di parapatan hapunten orang hapunten urang pangjaleran biliser kana patan amin ya rabbal alamin di Gusti ayunan ora-ora dia ora aratas ora-ora
Dekat tinggali ayah sakit terus kasar kaki aku kasar sono oh alur kan ya kadia kalau dong alur kena bismillahirrahmanirrahim gagantos kancut kundang gagantos kancut kundang ieu kudu anu paleh pada dialungkeun bismillahirrahmanirrahim 3 2 1 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring mandakeun kan. Lebetkeun kuaha kan. Lebetkeun angkat atau cekal. Potongkeun dulu atuh hurung keri sing lebet kok masih gede perutnya lebetkeun dek. Angkat tinggal lihat bahasa ya. Bahasa. Terus bahasa mah. Sok dipotongkeun keduaan. Heula. Potongkeun eta keduaan hiji 2 3 set. Iya, piceun kapungkeun tong dilieu deui. Lungkeun sok alungkeun. Alungkeun sok terus. Lu kateh merinya. Sok simpen kana. Nogna mama. Ditincak. Wah, kuala sapaturaan kanan ah. Nah, ditincak si awang we anya tong kari deungnya. Siap. Hiji 2 3 dek. Atos. Mangga diwasu pamitos pucat banyak. So. Nah, gitu sok. Set. Atos cekap. Kelapna buka teh. Buka heula. Kulap buka bubur matanya. Tong disuruh teh lino diketel we gitu tanya. Cepengan jempolan teh Agung cenah mah mangga pami atos lebetkeun deui nya kana sapatu ayeuna urang mupaskeun teuing da teh bari nyepong naonna pinter huluna nya teh nya dua nana dikobok dua nana pupues pasti di etangnya kebios kadinyang ke hiji ka luhur 2 ka handap 2 setengah di tengah digoyang-goyang lamun chemistry abeni sareng teh Windy tos sae ngageolan pasti sareng eta nya siap hiji ka luhur 2 ka handap 2 setengah di tengah digeol lain teh Windy nu ngageol ke deui teh Windy mah ngageol siap ke deui penting siap hiji 2 3 pameukeun dah wah beusnya geus bucat aduh dikait sakedap cepengan ieu ku teh Windy acungkeun ka kamera kali itu. Nah, insya Allah Mbak bisa genggi. Atas pijen nih. Obat. Bukan tisu. Update Dharma TV. Apa? Doa ke tuang